Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu enggal dina episode anu kahijinya munggaran karya Kang Rompis anu judulna Dewi Sekar Taji. Kumaha ieu lalakon teh? Nah bakal sadramatis dongeng Sudira. Ulah kemana-mana tetap manconya di channel YouTube Engel ya palawarginya nyata khusus namina teh channel YouTube Dongeng Sunda Mang Ian gitu. Kumargi mungkin kisah tanah Sunda mada berangkat tina sejarah karuhunnya kang ngangkat deui gitu lalakon carita para karuhun urang gitu sajarahnya palawargi. Ulah hilap di subscribe-nya channel Engalna nyata channel Dongeng Sunda Mang Ian. Damina teh eta teh. Kumaha salajengna ieu lalakon dongeng Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun saat tacana dilajeng nah kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa jantan rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya kamu ibu-ibu bari masak ngeuseuh gegerohna kamu bapak-bapak bari nyantai nyi kopainya udu samsai matak siapkeun heula cikopina. Oh iya carita luar biasanya aya ajengan ti Banten geteh. Oke di tempat padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari ngobras motong nanya di perjalanan kamari anu ngintunkeunnya nuju ziarah dina bus eta nyetel dongeng tempat cukur di pasar di pabrik di kantor pokona mahkum kadulu-dulu nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negerinya sok ngararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh nya janten landong katineung cenah. Oke langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif ngagelegernya janten nuansa kapungkurna teh asa meniwara raas gitu asa karasa gitu tah gitu palawargi sadayana sareng kumargi simkuring madang dongengna panginten sanes dina radio mutang tosna aya sponsor aya iklannya tah saumpamina hoyong ngapresiasi anu khususna ieu nu ngaraos kahibur tah tiasa kana nomor dana ieu nya sabaraha we saikhlasna 2000 we etang-etang wewes. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon anu munggaran nyaeta Dewi Sekar Taji. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
Di kademangan Giriwangsa jalma-jalma ngalut ngengkeuy ngabandalet para rahayat samiuk sauyunan gawe rancage babarengan sarerea pada iatna ngawangun papanggungan kanggo pangagung luhung nyaeta Raden Padma Kusuma. Hiji menak anu kawentar someah jeung berehan kasing sahabai oge. Ari Raden Padma Kusuma salah sahiji demang anu kawilang nyong colang miboga pangaruh anu kacida gedena. Kumaha we ki demang Gunung Haluh. Pada ngajenan ku para menak katut kegeden sejena pon kitu deui ku para rahayatna pada mika ajri. Garwana Raden Padma Kusuma nyaeta Enden Balebat, anjeuna teueuh menak putra pangagung ramana Raden Atmaraharja anu jeneng bupati di wewengkon Wangsana. Pon kitu deui ibuna anu wastana Enden Rukmina, anjeuna turunan ningrat teueuh menak di Karajaan Pakuan Pajajaran. Ti Enden Balebat Raden Padma Kusuma kagungan murang kalih mung hiji-hijina ku kaleresan deui murang kalihna teh istri anu wastana Dewi Sekartaji. Ari Dewi Sekartaji geus kaceluk kaun-aun kakoncara kacana pria teu sirikna jadi kacapangan balarea utamana mah pikeun kaum lalaki. Dewi Sekartaji teh miboga rupa geulis campernik nanding widadari kitu ceuk sakaol mah. Kagelisan Dewi Sekartaji teh lain geulis ukur pupulasan tapi geulis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat. Lamun teh mah ditilik disidik-sidik diteuteup diimeutan kagelisan Dewi Sekartaji meh taya cawadeunana. Dewi Sekartaji teu boleh jadi pamujian kaum wanita jadi implengan para kaum lalaki. Samangsa inyana nuju lumaku ingkig anu lenjang teh matak deungdeleueun. Sokan tenan nalika jinisna nuju imut ngaglenyu mah edas ku kareueutna teh matak moho anu nenjo. Kareueut emangna inumannya. Teu aneh lamun loba putra menak pada hayang ngabandang kanu lenjang geus teu kaitung para gegeden ngahelaran sangkan bisa ngiwat kanu kademol. Tapi nya kitu Nyi Mojang teh bet kawas teu miboga rasa taya hiji ge pameget anu dongkap ditampi sok padahal mah anu daratang kurang kumaha gandang luhur kuta gede dunya para pangagung anu laluhung. Bayangnya gegeden sok padahal mah anu daratang teh kurang kumaha gandang luhur kuta gede dunia para pangagung anu laluhung keukeuh bae anu geulis teh taya riuk beger atawa sir katarik ati ku lalaki jinisna mah ukur hare-hare bae. Sepuhna tos bosen ngageuing suda ngawejangan ka putrana antuk nama aranjeuna ukur bisa pasrah sumrah kanu kagungan siang wengi aranjeuna ngadua sangkan putrana teh teu anteng teuing nganteur karesep kajongjonan teu ngemutan ngarumah tangga. Dina mangsa harita awewe anu umurna geus manjing 18 tahun lolobana mah geus ngarumah tangga. Ningali Dewi Sekartaji nyorangan kene teu saeutik loba jalma anu ngupat ngomongkeun ka Dewi Sekartaji kangaranan sungut jalma atuh leuwih harus tibatan goong beja sajengkal jadi sadeupa warta saheos jadi pating hareos. Kanggo para sepuh nama asarawing cepil matak panas kana mana ku seueurna jalmi anu nyarioskeun ka putrana teh. Sokan tenan biang nama sering uyung ngungkung balas ngemutan putrana nyaeta Dewi Sekartaji.
Tapi mungkin dia mah para sepuhna teu ieu teuing ngemutan putrana lantaran perkara jodoh mamual bisa dipapaksa, engke oge sabatai bakal tinekanan lamun geus cunduk kana waktuna. Ari panggung anu dijieun ku Balarea tayalian keur karyaan milangkala Yuswa Dewi Sekartaji anu ka-18 tahun. Sok sanajan ukur milangkala tapi anu rek ngaluuhan kana eta acara teh kacida poharana. Lolobana mah anak para pangagung, boh putrana Demang atawa putrana bupati, lain teuing hayang ningali hiburan, tapi aya anu dianjing cai. Dina prakna eta acara lumangsung, anu daratang teh kabeh oge putra pangagung teueuh mena katut gegeden. Para tatamu teras bae marunjungan ka Raden Padma Kusuma sareng ka Enden Balebat, pon kitu deui ka Dewi Sekartaji. Para tatamu sami pada marunjungan. Nu geulis calikna di tengah diapit ku sepuhna. Panata acara naik ka panggung terus bae biantara. Dina biantarana panata acara nembrakeun kabungahna sarta nganuhunkeun ka sakumna tatamu anu geus ngaluuhan kana eta acara. Panata acara oge ngawilujengkeun ka Dewi Sekartaji anu dina dinten eta milangkala anu ka-18 tahun. Dina eta saah oge panata acara meredih ka para tatamu menta pangdeudel doa kanggo Dewi Sekartaji. Mugia cenah anu nuju milangkala panjang apunjung panjang yuswa sareng parek rezekina. Memeh mungkas biantarana panata acara mere ibar ka para tatamu lamun acara teh dituluykeun kana hiburan, mangrupa-rupa hiburan dipintonkeun ti mimiti seni bojegan, kakawihan, katut seni tari ketuk tilu, aya oge debusnya anu ngondang langsung ti Majalaya eta Mang Aang. Para tatamu bari nyakseni hiburan teh taruang leueut anu disadiakeun ku pribumi. Dina sakitu lobana para tatamu anu daratang aya salah saurang putra pangagung anu kacida berat bogohna ka Dewi Sekartaji teh. Ari ngaran eta lalakinya eta Raden Laksmana, putra Raden Darmin anu jeneng bupati di Kancana Jati. Raden Laksmana teu boleh maling teuteup kanu geulis, sareuneup saigelna Dewi Sekartaji teu petot tina paningalina. Dina wanci sariak layung, hiburan geus lekasan. Para tatamu nungtutan amitan ka pribumi rek marulang deui kasarakanana. Kitu deui Raden Laksmana amitan heula ka pribumi. Samangsa patarema panangan sareng Dewi Sekartaji, panon Raden Laksmana meh teu ngiceup atuh neuteub kanu herang. Basa rek ninggalkeun bumina Dewi Sekartaji, Raden Laksmana kawas anu sungkan pikeun baturai. Ari jinisna mah nyata Dewi Sekartaji ukur hare-hare, tacan aya rasa sir katarik ati ka pentang duriat ka sasaha oge. Dina hiji waktu kakademangan Giriwangsa kadongkapan hiji sepuh anu linuhung ku elmu jembar ku panalar anu wastana Tubagus Minda putrana Kiai Haji Hasan Sanusi anu kalintang sohorna di wewengkon Banten namangsa harita. Dongkapna ka Giriwangsa tos diijir ti anggalna
margi tos lami Raden Padmakusuma ngangkir tu Bagus Minda ka bumina. Nembe ayeuna pisan tu Bagus Minda tiasa nyubadanan kana pangangkir Raden Padmakusuma. Basa aranjeuna Pak Amprok, Raden Padmakusuma teu sirikna ngarangkul ka tu Bagus Minda, awah hingku ngaraos bingah anu dianti lami kiwari ngagurudug dongkap. Ari tu Bagus Minda kadinyana teh disarengan ku rencangna nyaeta Jang Agam. Den balebat teras bae munjungan ka tu Bagus Minda, Raden Padmakusuma sareng tu Bagus Minda gugek caralik dina kursi. Nah, kamana si Nyai Sekar? Kadieu kitu, aya pangersa Mama Bagus ieu. Saur Raden Padmakusuma ngareret ka garwana. Kesa kedap urang pilari heula. Waler den balebat bari teras bae ngabujengan ka pangrereban putrana. Teu kantos lami den balebatos kadinya deui disarengan ku putrana nyaeta Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji teras bae munjungan ka tu Bagus Minda. Haturan pangersa Mama, saur Dewi Sekartaji kalintang ajrina. Haturan Nyai, cager hidup teh. Waler tu Bagus Minda socana neuteup ka Dewi Sekartaji. Berkah Mama, aya hibar pidua. Waler Dewi Sekartaji bari imut. Syukur ari cager mah, Mama bunga ngadengena anaki. Saur tu Bagus Minda bari manggut. Dewi Sekartaji teras bae amitan ka tu Bagus Minda, anjeuna jengkar deui ka kamarna. Bingah pisan disim abdi teh Mama, tos lami dianti sumping ka dieu. Berkah ayeuna salira Mama tiasa dongkap ka dieu. Saur Raden Padmakusuma nembrakeun ka bingah manahna. Sagala rupa oge kudu lincah kana waktu, nitih kana wanci. Teu bisa sakahayang miang, sabab geus ditangtukeun ku kagungan. Tak kitu Rai Padma. Waler tu Bagus Minda bari gumujeng. Gartos pisan Mama. Dupi itu rencang Mama sanes dipiwarang kalebet atuh. Moal hade linggih di luar. Saur Raden Padmakusuma jempolna nunjuk ka tepas bumi. Keun bae Jang Agama geus kitu adatna, kacida dusuna teh. Keoge hideng sorangan unggah ka imah teu kudu dipindo nita. Wangkongan kapegat ku den balebat sareng rencangna anu nyana katuangan kadinya. Sok disimpen dina meja. Mangga kadinya disambil Mama, mung hapunten bae teh aya anu aneh di dieu mah geuningan. Saur den balebat bari teras calik sagedengeun carogena. Hatur nuhun Rai Balebat. Sakia oge kurang kumaha tohaga ditampinya kopina. Waler tu Bagus Minda bari ngarongkong kana cangkir kopina. Jang Agam anu keur diuk ditepas disuguhan oge ku si bibi rencangna den balebat. Salaresna mah seueur anu bade ditaroskeun ka Mama teh. Namun anu langkung utami mah nyaeta bade tumaros perkawis pun anak kitu si Nyai Sekar. Abdi teh asa melang seueur karempan wireh tos yuswana 18 tahun, tapi teu acan katinggal aya sir ka pameget. Hal ieu teh janten emutan kaum abdi sareng biangna ieu teh manawi. Kitu saur Raden Padmakusuma ngadugikeun bang baluh manahna ka tu Bagus Minda nyaeta perkawis putrana Dewi Sekartaji. Nyakeun bae mata kitu oge can hayang beger si Nyai teh. Waler tu Bagus Minda gumujeng deui. Leres ari dina kitu namah Mama, namung tos 18 tahun piraku onaman tak yasir resep ka pameget.
pilih bae kumaha onam abdi masuk seueur kari si teh mama. Saur enden balebat ngiring mairan cariosan carogena. Mama ngarti sarta bisa ngarasakeun kumaha kahariwang kolot kanu jadi anak. Tapi ari perkara rasa atawa sir mah sadayana oge kagungan pangeran. Anu hartina mah rasa anu karasa sir anu kasungsi teh angin ku kersaning Gusti. Manusa moal bisa baha, hamu bisa mungpang kana eta papasten. Tapi sok sanajan kitu oge kangaranan manusia mah keuna ku kawajiban pikeun ikhtiar lantaran miboga akal jeung pikiran. Keun urang tarekahan ku mama, urang suhunkeun kanu kagungan nyaeta Allah anu murbeng alam sadaya. Kitu kasauran Tubagus Minda masihan wewengan ka Raden Padma Kusuma sareng ka Enden Balebat. Kartos pisan mama, janten kumaha teh salajengna. Saur Raden Padma Kusuma kalintang panasaran. Ke namang sapeuting mama rek menekung kanu agung minang saraya kanu kawasa nedapi tuduh nyuhunkeun pangraksa. Mugia bae aya keresana Gusti masihan pitulung. Duka ari kumaha jeung siga kumaha nama mama oge teu apal. Imah ngandarma ikhtiar wajib usik diri ngolah akal. Tak kitu Rai Padma. Saur Tubagus Minda nembrakeun pamendakna ka Raden Padma Kusuma. Leres pisan mama eta kasauran teh. Jisim abdi sareng biang nasi nyai ukur bisa ngadedel ku pangdoa. Mugia bae sagala rupi pamaksa dan sing tinekanan. Saur Raden Padma Kusuma daria nakraanan. Mugia bae Rai Padma cing tinekanan sakabeh pamaksudan anu penting mah urangna cing yakin kanu kagungan. Saur Tubagus Minda bari ngarongkong di kana cangkir kopina saterusna mah aluprek ngobrol bari kaselangan ku tuang leueut. Kacarioskeun Dewi Sekartaji anu aya di lebet kamarna. Anjeuna disarengan ku rencangna nyaeta Nyi Omah. Umur Nyi Omah jeung Dewi Sekartaji teh teu pageseh jauh ukur pakokolot supa. Dewi Sekartaji kalintang dalitna jeung Nyi Omah bruk-brak sagala rupana. Lamun aya nanaon teh Dewi Sekartaji teu boleh balaka ka Nyi Omah. Bibi mah asa helok teh sawaktos aya para tetamu ka dieu. Edasku kararasep sareng garandangna matak bariekeun. Ceuk Nyi Omah bari nyikikik seuri
ngahaja meureun ti ditu namah nyelok ka Dewi Sekartaji. Pi omah hayang pek teh teuing pilihanku sorangan kadinya. Waler Dewi Sekartaji atra bangkenu. Aya wae si Den Sekar mah upami ka bibi mah kuria kalabur atuh pamegetna. Maksad bibi mah kanggo si Den Sekar. Pira kona mantina sakitu seueurna anu gandang taya hiji ge anu kataksir. Ceuk Nyi Omah deui bari Nyi Kikik seuri asa kagugu ku cariosan Dewi Sekartaji. Sanggeuk kuring macan hayang wawanohan jeung jalu. Jadi kabawakeun logatna kitu nya kuduna awewe gadis malin kitu nya kitu mah geus berowek. Sanggeuk kuring macan hayang wawanohan jeung jalu. Sok komo papacangan mah narapisan kuring mah. Soca Dewi Sekartaji molotot ka Nyi Omah. Nyi Omah ukur ngeh keui seuri tara beli ikan sanajan remen dipolototan ku Dewi Sekartaji. Kitu pisan adat Dewi Sekartaji bakal ngamuk samangsa geus nyabit kana perkara lalaki. Dina wanci indung peuting Tubagus minda keur ngalakonan salat peuting sumrah pasrah kanu ngusik malikeun dirina. Inyana menekung mumuntang kanu kawasa biwirna ngagorolong mapat kalimah suci batin manteng kana zat anu maha tunggal. Asma Allah gumulung dina hirup wujudna, hakikatna anu jadi huripna, usik diri kanu ngusikeun rengkak maujud sajatina. Sir cipta kumelendang ngajomantara ngapak mega ngawang-ngawang udag isarah nur sayaktina, tumekaning batin kokojayan dina sagara hikmah nyungsi hakekina jerona kalamullah. Kumeleter ngageter karasa kana ragana marengan cahaya putih naning kilat nyirorot nyacas matak serab. Tubagus minda pengkuh tegalider dina sila tutugna biwir tereureuk zikir memuji karajana pangawasa alam Allah Azza wa Jalla. Les Tubagus minda kapidara di alam marcapada. Samangsa lilir alam geus robah malih warni. Tubagus minda geus aya di hiji karaton anu kacida agrengna. Kaayaan didinya hurung herang matak serab pating gurilap matak helok. Assalamualaikum Kiai. Haturan wilujeng rawuh.
ngagalindeng swanten banget ku halimpuna ngucap salam kasalametan kaum muslimin. Tu bagus minda tangka ngaguru ubu namung enggal ngawaler salam. Waalaikumsalam. Soca tu bagus minda neuteup kana tangtungan hiji istri jinisna nuju calik dina korsi gading gilang kancana. Dina mastakana ngagburu hurung mahkuta lambang keagungan negara, sang ratu lumungsur ngalanggeor nyaketan katu bagus minda. Haturan Kiai. Ratu gelis nanding widadari teh imut ngagelenyu. Aturan ratu. Tu bagus minda kata wistakiwur kasima ku ratu campernik. Mangga ngalih ka dieu Kiai. Sang ratu mayunan ngalengka teras bae calik dina kursi buludru hejo. Tu bagus minda ukur nutur ka sang ratu teras bae calik mayunan ratu agung. Kula moal tatanya ngeunaan maksud jeung tujuan Kiai pangna datang ka dieu. Sabab kula geus apal leuwih ti heula. Kula ngan saukurek mere wewengan ka anjeun Kiai. Kitu kasauran sang ratu kawas anu surti kana paniatan tu bagus minda. Agung pangapunten ratu, sok sanaos tos apal kana paniatan jisim abdi. Namung rumaos diri abdi mah poekeun kene ieu teh. Mugia bae salira ratu kersa panca kaki ngaguar diri anu sajatina. Hapunten ieu teh anu kasuhun, sanes kumawantun kaulanun. Saur tu bagus minda kalintang ajrihna. Sang ratu imut ngaglenyu teras bae kedaling lisan deui. Ngaran kula Ratu Habsah anu ngaratuan di nagara Campala. Ari nagara Campala ayana di alam maya pada atau alam kajinan. Sok sanajan kula bangsa jin, tapi bangsa kula turut tumut kena ajaran mantena Allah anu maha tunggal. Sarua kawas anjeun Kiai. Kartos pisan ratu. Salajengna kumaha? Kula apal anjeun keur narekahan anak manusia nyata anu hese katarik atina ka lalaki susah miboga rasa katresna ka sabangsana. Saur Ratu Habsah socana neuteup ka tu bagus minda. Leres pisan ratu. Saur tu bagus minda bari manggut. Titis tulis diajali geus jadi papasten tinu maha kawasa. Lamun eta anak manusia teh geus katulah sumpah ti mangsa bihari. Ti mimiti dikandung ku indungna. Eta sumpah teh geus terap kana wujudna. Hamo bisa ditarekahan. Najan kunanaon bae oge. Kitu saur Ratu Habsah masihan wewengan ka tu bagus minda. Janten kedah kumaha ratu. Saur tu bagus minda deui ngaraos panasaran. Teu kudu bingung, tong ngagugulung nyar tarik sabab moal metu. Eta anak manusia antep bae sakarepna, ngalalakon dina hirup jeung huripna. Ke geus nepi kana mangsana bakal panggih jeung panglipurna sumpah. Tapi kula moal bisa betus perkara panglipurna. Lantaran eta mah hiji Rusia anu hamo bisa diguar ka sing sahabai oge. Tah kitu Kiai, kula mere wewengan ka diri anjeun. Pokna Ratu Habsah ngajendrekeun ka tu bagus minda. Sajongjonan mah tu bagus minda teh ukur ngahuleng ngemutan cariosan Ratu Habsah. Anu hartina mah Dewi Skartaji moal bisa ditarekahan, tapi kudu nganti waktu anu geus ditangtukeun sajeroni ngalalakon dina kahirupanana.
Tu bagus minda pok bae ngawakca. Unjuk sumangga ratu, sagala cariosan salira ratu kahartos pisan ku jisim abdi. Hatur nuhun tos masihan wewengan ka jisim abdi. Regepkeun ku diri anjeun Kiai, ku sabab katulah sumpah goib, eta anak manusia miboga kaahingan dina dirina. Moal teu raku rejit, moal beunang diiwat ku jalan demit, awakna uduk ku pakarang, pangucapna saciruh metu saucap nyata nalika keur pakewu. Salawasna aya nu ngapi ngajaring, nepi ka mangsana kedaling sumpah, balik deui ka nu bogana. Kitu saur Ratu Habsah masihan deui iber ka tu bagus minda. Kahartos pisan ratu, hatur nuhun pisan tos masihan di wewengan ka jisim abdi. Teu kudu jadi pikiran Kiai, urang sarua tunggul makhluk pangeran, geus jadi katangtuan lamun kudu silih tulungan. Pokna Ratu Habsah daria pisan. Leres pisan ratu, sakali deui hatur nuhun. Saur tu bagus minda bari rengku. Bral, anjeun geura mulang di ka alam asal, nyaeta alam manusia. Cacap Ratu Habsah cumaritana, alam ngadadak robah deui balik ka asal. Tu bagus minda nuju ngaringkuk di kamarna bari nyepengan tasbih. Tu bagus minda ngulisi socana rutret nengetan kayaan didinya. Lalaunan tu bagus minda cengkat bari teras bae cali. Astagfirullahaladzim. Ahing pisan ieu kajadian teh. Kitu gerendengna tu bagus minda bari gogodeg. Pemirsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui cag urang tunda ilalakon Dewi Sekar tajinya, insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu kadua. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana perhatosanana. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq. Kudu nginum lah. Beri ka dia. Lebih ka mananya? Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.